Tuang sareng karedok leunca plus dadar endog. Gaduh leunca sakieu deui bade di karedok. Tuh cikur alhamdulillah aya bawang bodas aman. Cengekna nu teu aya teh ieu teh rek ngalah heula ka kebon. Tuh lega abi mah kebon teh sabaraha hektar we ayeuna bade panen heula. Aya cengek aya bawang daun ieu teh kebon teh. Tuh kan ari daek pepelakan mah lumayan we dina dibutuhkeun teh aya. Bumbuna mah geuningan ieu we biasa cikur bawang bodas nganggo we cengek. Tong naroskeun sirawungnya teu aya, gula beureum oge teu aya ieu teh jadi we nganggo gula bodas. Tong komplain ieu teh edisi akhir bulan kapan cik abi oge jadi we bahana saaya-aya nu aya cekap ngaredok sakieu oge da keur nyaliraeun da si Aa mah tara kanu tuangeun nu puhar peuheur teh tara si Aa mah padahal mah da peuheur keneh kehidupannya guys. Tos janten karedokna urang awurkeun we ayeuna mah kana sangu. Hayu guys tuang kela asa kurang pikabitaeun ieu teh ngan sareng karedok leunca hungkul mah ke antosan arek maok heula endog. Pokona mah lamun aya nu kenal sareng caroge abi tong wawartosnya guys. Abi maok endog tina kanang hayam bisi nyarekan soalna kamari teh ku abi teh tos dipaok. Mun terang ayeuna dipaok deui mah bakal ngamek. Hayu we cenah dipaokan antepkeun atuh moal jadi anak. Omatnya guys tong diwartos-wartos ieu mah rahasia kita we. Nganggo bawang daun ieu teh ngadadar endogna teh. Heueuh bawang daun seger de kutil geuningan. Nah bawang daun teh nya dipelakna teh jadi sagede kitu da ti warungna mah ageng. Lepat dina naonna nya guys. Hayu guys urang tuang sareng karedok leunca sareng dadar endog. Budget 0 rupiah. Nikmat moal aya atuh da gratisan mah geuningan. Ngan lada teuing ieu teh cengek 4 siki tadi teh geuningan dilebetkeun sadayana sigana mah tos karolot rupana bodas oge. Abi mah mun ngaredok biasa nama 2 siki cekap ieu mah mentang-mentang rupana bodas diasupkeun sadayana. Alah sia guys ripu lada ampun tapi enak. Kumaha ieu guys?